aduh aing mah. Nu dua mun aing teu geunah tuh aing kumaha teh gue kayak ke kamari geus ieu. Ieu teh kadang aya buktina kara. Ah, buktina pan eueuh sih ieu teh bukan Buktina pan manehna mah peso euy. Apa peso teh na aing peso serutan aing mah. Heuh pan cenah sugan we jang mesek duren teh euy. Aing mah Make serutan eta. mah kudu dibawa ke kejaksaan ya mah ya. Bawa lah buru. Ieu mah kudu dilapor ka aing dipitah gitu teh geunaheun. Tegedahan kumaha da. Nah, mundur-mundur sia sieun sugan. Sieun. Ada kebagai. Baklo teh. Kemah kamari duren keur hiji-hijina keur mah dipauk di kusi-kusin. Anjir teh. Nah, kemah. Kase nyangan duren teh. Ah, beta. Kamari teh. Oh, sia. Orang kemarin kesel ka. Nah, saya kesal kena masa duren. Heeh. Tak pawangna aya bisa yang duren mas ke kamari nih duren we. Tak pawangna tah hei. Tuh yang duren. Naon kada yang duren? Kamari orang keur hiji-hiji. Nah, duren teh keur maleungit nih di colong kosim deh. Atuh di mana sia? Di ditu di gerobak. Nek asal lieur jelema ka dieu ih mah tuh. Atuh kumaha kamana tara? Paling disampeurkeun ka kadinya. Mereka Darah teh kainya. Kumaha Kera. di kumaha Ka dieu tuh. ngeleng goblok. Anjing kai. Kumaha kera? Sing ecrek ieu kunaon masalahna euy? Ya kamari teh panes si eta teh. Mangi duren cenah mah heueuh terus ting anu mauk ting kumaha si eta teh kukulunu saya ngenduren. Oh, keur mah arek nyokot bedog geus kaluar geus eueuh. Tah sugan maneh boga duren. Heeh. Aya duren mah cuman jualan. Arek daek mah meuli heugah he. Baraha hijina. Anu 35 sakilo anu 40. Atuh mahal teuing sakitu mah. Goceng atuh. Beneran eta mah harga pasaran. Ayeuna menang goceng mah meureun menang itu pucuk naon. Goceng tuh ka urang mah euy. Eueuh goceng. Urang mah arek 20 hayu sakilo anu 40 ge aya. Heeh. Ya nu leutikna we ulah gede-gede teuing bisi moal beak urang mah. Bener teh sia arek ngalah duren, arek meuli duren ka aing. Keteh hanas aing ngala ngadadak. Ke maneh teu jadi di kakak meuli ka nu lain. Ieu mumpung dimurahkeun ieu hargana anu 20 jeung 40 di batur mah anu 60 jeung 75 sakilona. Nah boga teh duit. Heuh duitna aing mah mung tikakeun di anyuk mah mung basi. Ya tenang we, masalah duit mah aya tenang tinggal nyetak. Boga-boga urang mah pabrikna. Iya. Boga duit ieu cenah. Heeh. Panginan duit cenah bisa. Nyetak sorangan, pan beneran aya duit mah teh samarangan euy, bos. Waduh, dah. Arek ngawaduk teh meni teu kira-kira, kieu oge nya. Najan urang merah doma kieu oge urang mah ngarti kana permasalahan duit mah euy. Aya duit mah teu bisa samarangan di jeuna, bos. Kaciri da anu arek nipu eta mah. Naon teh arek nganyuk mah kaciri Sini tukang tipu mah ini. Mung aing mah mung dianyuk deka pokona mah hayang di cash. Di cash debit ke bila perlu aya teh. Bodoh aya teu percaya mereka mending kena ini. Geus jung ini lah ka ditu jeung jauh. Mananya? Bisa kurang kamari tuh gokek gak jeung si itu. Minta aing kamari teh dituruh ieu nanti nyolong duren manehna goblok teh. Aing teh kebetulan di dinya aing teh keur ngelewat pan. Jadi aing nu disalasangkan aing teh. Padahal mah teh nyolong aing teh dipitnah kumaha aya. Sia meureun nyolong. Sabagi dua jeung dewek gewejak nyolong teh gerang. Kebeneran. Sia ka dieu. Tah, ieu tah nu. Ayo sok dor daek gokek gak dinya nepikeun kiamat sia. Mana duren urang sia? Menah-menahna kitu na nuduh aing nyolong duren sia aing mah dah henteu. Sok gokek ka di nama beres heula. Bereskan secara lelaki boy. Hayu. Oke iya ya. Entar kita ke mana dewe. Nah, baru tuh gokek rame ya. Kapan kamari urang pan jalma nage kur enteng hungkul di dinya teh. Da usah saha deui. Selain enteng mah euy. Berarti Ya, teh enak teh ente kumaha? euy nyolong duren urang teh euy. Geus. Adi dinya ngana teh nuduh ka urang ari boga buktina teu CCTV aya pan meureunnan. Kapan ngaranna ge kur jalma nage kur enteng hungkul di dinya teh. Jadi Ayo, buru gederkeun lah. jadi nuduh ente we. Nuduh aduh aing mah.
Dua mun aing teu geunah tuh, aing kumaha teh gue kayak ke kamari geus ieu. Ieu teh kadang aya buktina kara. Ah, buktina pan eueuh sih ieu teh bukan. Buktina pan manehna mah peso euy. Apa peso teh na aing peso serutan aing mah. Heuh pan cenah sugan we jang mesek duren teh euy. Aing mah Teh serutan eta. kudu dibawa ke kejaksaan ya mah ya. Bawa lah buru. Ieu mah kudu dilapor ka aing dipitnah kitu teh geunaheun. Tegedahan kumaha da. Nah, mundur-mundur sia sieun sugan. Sieun ada kebagai. Ayo di mana dia? Ayo. Weh, naon teh? Aduh, cok. Gelut masalah duren. Oh. Allah, Akbar nyewa maghrib-maghrib. Kang. Ya, gelut atuh. Beung na cengkol. Ayo. Naon kana teh? Iya sih kamari mitna urang. Gedeung dia jelaskeun ulah waka dipanasan euy, Wak. Naon deka? Kunaon kana masalahna Henteu sia kamari tah, ka dieu sia. Apa Ka dieu kamari teh, langsung. euy? Ada boga salat teh ka dieu, bereskeun heula. Apan kamari teh urang neun ieu euy duren di ditu. Ah. Jadi Kenapa urang teh hiji-hijina eta dipitnah teh? ku situ, tak sia dipitnah di ditu. Disangkana nyolong duren urang teh padahal teu meureunnan. Buktina eueuh. Heeh. Padahal mah ulah waka nuding euy, ayo. Apan panan eta teh urang sikat ya. keur makan nyapat bedog geus kaluar geus eueuh. Eta mah berarti ente euy nu nyakot duren urang keur makan Apan. hiji-hijina. Santeuna orang mau nanti mau Teu peso di dinya, ente keur naon. di dinya panganan dinya aya saha di dinya pas maneh neun duren. Kursi hungkul. Ah berarti maneh. Aing mah henteu buku. Maneh nya, mana teh duren? Padahal buktina sih duren. Kapan di dinya jelema teh ngan syukur maneh doang. Ayo Ayo. urang teh. Pan sih kena Jadi jero orang ngomong masuk ente, we. urunan geus lewat. Wah maneh tah mana duren? Heeh. Gemugan sok gemugan lah. Mana eta euy? Gemugan heula.